Sampurasun baraya song wayang daraut urang ngaliangan ieu gelung wayang golek Bima tah. Di sela-sela ngechat urang ieu hanca keneh wae panan baraya ieu teu acan di aliangan gelungna ieu teh tuh baraya ieu teh masih keneh alit liangna urang legaan nya urang gedean sapertos biasa-biasana meureunan gelung wayang utamina wayang golek Bima anu nuju dihanca ku kuring ieu teh. Tah urang papantes heula palebah ieuna palebah huluna supados engkena teh janten serasi gitu. Antawis gelung beheung sareng hulu ieu wayang teh simetris kitu tah. Janten kedah dirarampa diraraba oge kedah ditilik-tilik baraya ulah sagawayah. Painten ieu teh pan meureunan batur patali pisan sareng estetikanya sareng meureunan eh pitempoeun kenah teh kitu. Janten kedah taliti kedah tarapti urang di mana ngadamel wayang tah. Sapertos kieu meureunan metodena mah nya tadi teh meureunan henteu di spil anu nuju di borna kitu tah. Kumargi meureunan seueur pisan konten kuring anu nuju ngebor gelung wayang golek tah ayeuna mah urang pikeun ngalengkepan meureunan tutorial-tutorial tah ieu meureunan proses anu nuju ngalegaanana tah ulah hilap ieu oge urang pola tah. Ieu ge urang pola ieu teh pikeun pigelungeunana nya supados engke teh enak kitu ditingalina janten kumaha nya mantes kitu ulah jucung teuing ulah mapak teuing oge gitu. Jadi kedah ngepas. Tah sami ieu ge urang rautan sadayana saatosna meureunan lobang gelungna parantos naon disebatna parantos mantes lah kitu. Tah teras wae urang keureuyeun ieu teh ka pangker-pangkerna oge sami urang rautan deui di mana teu acan nyari mah kumargi meureunan kedah nyari sagala rupi oge nya. Padamelan-padamelan lain naon lain mungsu ukur ngadamel wayang gitu ngadamel naon-naon oge kedah nyari gitulah. Kedah mantes kedah estetik kitu tah. Teras wae ieu teh urang rautan ieu palebah gelungna oge sami tah henteu fokus dina lobang gelungna wungkul urang sami ieu oge urang panteskeun tah supados katingalna lumayan lah kitu geunaheun dipandangna. Tah kirang langkung meureunan sapertos kieu baraya tah. Wayang golek Bima ieu teh kantun meureunan ke kana tahap ngabedah teu nepi ngukir. Tah kitu meureunan baraya urang cekapkeun heula ieu teh seputar ngabolongan gelung mah nya kin urang sambung deui kana tahap pengukiranana. Hatur nuhun parantos manco dina video kuring tah urang caketan. Sakieu meureunan baraya nya. Tuh kin urang ngukir baraya urang spill nuju ngukirna hatur nuhun sateu acana. Parantos kersa nongtonan wae video-video kuring dugi karengse nya tah. Meureunan sakali deui hatur nuhun ti kuring saung wayang daraut cag.